Hei Rifki Maulana, nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina Tanti Nurrahmania, kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Dia nikahna ka Tanti Nurrahmania binti Bapak Oman, kalayan yang mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Teman-teman kesana Bapak petugas di kantor urusan agama patah-patah keparatos mandu di dalam langsungna prosesi yang ketiga Tanti Nurrahmania sedang bawa domana parantos kasaksen kurang sadayana dina prosesi yang ketiga kalayan lancar sadayana terlepas dina pangdedel doa kali restu ibu bapak kurang doakeun di panganten parantos di Israel sinkron total sauyunan rumah tangga natuleh kabagjaan panjang jodohna oge gede milikna jadi keluarga nu sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Azumaha dihaturanan kanggo panganten istri kali panganten pamagat disarangan oge ku Ibu Ramana biasa terasari dina kursi di pelaminan. Nikah teh siapa teh? Yang nikah teh siapa? Siapa? Sama? Oh, ada doa terbaiknya buat pengantin nggak? Doa terbaiknya semoga apa? Amin. Nah, boleh ya di-upload di Baraber Channel. Mama, ya abdi, hapunten abdi mama. Ini ayah bahasa, ini ayah nikah pangkupola abdi anu teki pagoda sareng mana. Abdi dihapunten mama. Mama hapunten abdi, ini salami iya, abdi sukses sentuh mama. Isi salami iya, abdi sukses sentuh mama. Abut dan abdi mama. Nah, anak mama beragramia. Tilu di bapak kadedeh kanya anak. Teteh kesah anu tiasa matot hayang pangageuna. Eta silokana Gusti Allah nitipkeun rezekieun. Pami mucapkeun rezeki sing emut eta teh aya ridona di jantan istri. Kitu oge neng pami mucep kieu lina rezekina seueur rezekina sing emut eta teh aya ridona cara oge. Siap dokumentasi hidangan hiji ditinggal heula hayang bakakatna. Hidangan dua teteh sareng silih bertatapan
hiji dua tilu. Nah isi lokana mami ayah masalah dina rumah tangga ulah wakawa wartos ka mama ka bapak kasasaha komo dugi kang adamel sepatu